Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jalma gering ribu dina bulan puasa menang malah wajib batalkeun puasa. Teu jadi dosa. Naon sababna? Bi uzrin aya ujur. Ngan ke di mana beres bulan Ramadan cager wayana wajib ngodoan puasa. Saya miring kumas tangguh basmalah alhamdulillah sholawat wassalam na ilmak natan ditaqdim. Mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakantun ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in umat, ka segenap jamil muslimin muslimat anu nyicing dina agama sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan naon nausan urang sadaya nu parantos diaos, nu parantos dibaca, sareng ayeuna parantos dilaksanakeun jamaah sareng pangaosanana. Sama sareng ayeuna amal ibadah urang entos-entos nu gede jeung leutik mudah-mudahan ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kasalahanana mudah-mudahan dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Ganjaranana mudah-mudahan dikucurkeun ka ahli kubur urang sadaya. Amin. Sareng mudah-mudahan ku sababiah wasilah amal ibadah urang nu gede jeung leutikna sareng ayeuna khusus ngapangaosan ngaos shalawat eta mudah-mudahan sing jadi sabab, sing jadi wasilah jadi pelantara ka urang sadaya dihampura dosa. Kaya dina ridho sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Maot mawa iman sinaran Islam, bahagia dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bising main bising milu mangga kating dadak jelema ngangguan di jam 1 orang kamu hayang rajaban astagfirullah. Alhamdulillah ya Allah sok mikir kan awak jadi euy oke kamu ya maka tato hayang rajaban meureun aya keneh iman hayang meunang sahabatna Kangjeng Rasulullah. Oh bunga di armo lain di musola-musola lain mah tadi kebun armo sedeukeun nyaho meureun armo teh kos kumaha heeh hayang rajaban ya Allah jadi di saha ngajina jeung Habib cenah ti itu di Bogor 2 jemaah haji. Ya Habib ke armo udah ke armo Habib. Iya jadi iya. Yo ayo udah Habib ke armo. Lah aku enak pernah kajaban jeung hayang ngagungan Kanjeng Nabi ya Allah. Bari modal Habib deui. Ayeuna cucuna Kanjeng Nabi mudah-mudahan bae menang sapat ka urang sadaya amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak ngadeg tadi ngobrol ya Allah. Oke kabeh. Ya Allah meureun mah kerja yakin iman. Aya kene iman ka Allah, aya kene percaya ka Kanjeng Rasul, beureuh can teh aya taufik jeung hidayah teh can aya hayang bener ibadah. Jadi itu mudah-mudahan we kumaha teh manehna rajaban teh aya taufik kita baik ibadah heuh. Da maksud lajeng teh mah haji pangabahaskeun judi bi Allah. Kita lagi ayo pergi balik pagang moal, moal tanggung jawab. Cenah kitu. Eta ngomong lagi oke kabeh. Pangabahaskeun judi ulah cenah jaru di wae ka jeung aing bogi oge cenah ngomong teh. Hayang pangabahaskeun mabok cenah. Ulah ngarapan enak keur usaha malu menang duit teh make judi make mabok anu jadi make mabok padahal kitu cenah nanti ya Allah heuh kumaha ge berarti di pagat moal ya ngaradak moal sedeukeun make kabeh moal tanggung jawab itu memang sepakat teu anu hayam aya atuh eta anu tanggung jawab ngundang Habibna teh ayeuna teh tukang anu tanggung jawabna cenah ngundang Habibna cenah khusus hayam pribadi kudu aya mah besok tukang anu hayam aja tanggung jawab aing Habib mah cenah kitu saraya make haji we ditu kalian. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Hate ngadege ya Allah kudu ngomong kumaha ieu teh. Bahwa ieu jelema nu salamut teh ai mah cilaka ya Allah. Atuh saha atuh? Oke datang ke imam mah atuh hayang raja. Raja bah jeung hate ieu berecak Nabi Musa. Nabi Musa nepikeun ka panggih jeung budak. Ieu nepikeun ka Nabi Musa sasalaman teh cium tangan ka budak diciuman geus teh ku Nabi Musa. Padahal pangkatna Nabi, pangkatna Rasul, pangkat ulul azmi. Ieu calon surga teh nu can boga dosa aing mah loba dosa. Nabi Musa padahal pangkatna Nabi. Kapanggih jeung kolot ieu nu salamet dunya akhirat teh dihampura dosa nu ahli surga teh nyaho bismillah na ireulan keneh ieu daripada aing. Kapanggih jeung umur sarua nu sasama ieu nu calon surga teh dosana can loba aing mah geus loba. Sakitu pangkat Nabi, pangkat Rasul ngarasa loba dosa. Mata pun ieu meureun aing mah rumasa loba dosa ieu meureun jelema datang ka imah oke kabeh yang rajaban menang sapatna Kanjeng Nabi amin. Waman mata kumaha lamun jalma maut dina bulan puasa. Nah, sedengkeun wajib puasa. Ayeuna jalma maut sedengkeun wajib keur puasa. Wajib ayeuna umpama eta jalma bulan puasa teh gering lain gering batu lain gering saresma
kemudian tak gering ripu sedangkan di mana jalma gering ripu dina bulan puasa menang malah wajib batalkeun puasa terjadi dosa naon sababna bi uzrin aya ujur ngan ke di mana beres bulan Ramadan cager wayana wajib ngodoan puasa taya kumaha jalma gering ripu bulan puasa gering ripu nate tapi ke lebaran teh teu dikencageun masih kena gering lebaran aya lebaran ge gering nepikeun ka cageurna malah hatta mata nepikeun ka mau keur bulan puasana gering lebaran gering keneh sedengkeun beres bulan puasa teh boga kodoan puasa nepikeun ka teu bisa ngodoan malah kaburu mau ta ieu kumaha aya ujurna geringna bulan puasa nepikeun ka maotna teu bisa ngodoan sabab kapilhan ku maot fala isma alaihi fi hadzal faiti terjadi dosa eta jalma jeung wala tudriku bil fidyati ulah dipidyahan ulah make pidyah salat hungkul teu make pidyah lamun jalma gering bulan puasa gering bulan puasa teh menang 5 poe ngan teu cager kaburu tah di mana mau ta bulan puasa gering ninggalkeun puasa 5 poe tah eta wajib ngaluarkeun didobel pidyah puasa ongko pidyah salat ongko dua kumaha lamun mau ta jalma teh lebaran bulan Sawal sedengkeun boga kodoan da gering ripu tepikeun ka bawa mod bulan puasa boga kodoan puasa kumaha eta wala kodoa ulah di kodoan wala isma jeung tadi terjadi dosa wala idrakul bil fidyati ulah puasana ulah di fidyah ya jadi ayeuna pidyahna salat wukul jelas lamun maot mah bulan puasa pidyahna double pidyah salat pidyah puasa lamun ayeuna boga kodoan tepikeun ka maotna luar ti bulan puasa tepikeun ka maot geuninga eta puasa ulah di kodoan ulah di pidyahna salat wukul ayeuna wa in patah kumaha lamun jalma teh kaliwat bigori udrin ngabatalkeun puasa teh ayeuna eueuh ujur gering ripuh henteu gelo henteu jag we tah dibatalkeun puasana da eueuh ujur wa mata jeung maot ci eta jalma qobla tamakunin sabeme bisa ngodoana min qodoi tina kodona umpama bulan puasa teh umpama urang teh ngabatalkeun puasa nah sapoe nah 2 poe umpama sapoe nah berarti beres lebaran beres bulan Ramadan urang teh boga kodoan puasa barang ayeuna bisa ngodoan puasa teh can kakodoan awak jajak bisa ngodoan puasa kaburu mau ta eta kumaha utima anhu sok si wali ai akhrajal waliyu wayatna ngaluarkeun si walina keluargana ngaluarkeun kadaharan sedekah anhu gaganti ti eta jalma gaganti ngagantian puasa kumaha gantianana anil mayiti min dekati tina tinggal mayit likulli yaumin sapoena teh ayeuna mudu to amin samud kadaharan samud sakumaha di parapan ai fighter untuk fighter ikas kena apa itu dia pakai fighter aja dia umpama jalma bulan puasa ngabatalkeun baringan aja sapoe puasana beres bulan Ramadan wajib ngodoan puasa boga kodoaneun sapoe awak jajak bulan Sawal teh ngancan ngodoan bae kaburu mau ta eta si eta jalma keluargana wayahna ngaluarkeun sedekah sapoena saliter gaganti ditinggal mayit ngagantian puasa lamun puasana lamun puasa tiap tahun teu puasa baraha ieu mah disebutna lain pidyah lain sedekah pidyah beda sedekah jeung pidyah beda ieu mah sedekah ngagantian puasa sapoe bet saliter
Lamun sebelah, lamun 30 poe puasa taya dua mah jakarohu nyarioskeun ka eta masalah teh ajengan musonif kuwa al qaulul jadid kaul jadid kaul anu anyar da Imam Syafi'i kaulna kaul jadid kumaha kaul qadim anu ti heula kaul qadim kaulna kaul ti heula Imam Syafi'i keur di Baghdad la yata'ayyanul it'amu ulah nangtukeun ngaluarkeun kadaharan bali ya jujuk balik menang lil wali ka keluarga si mayit ayyasuma muasaan anhu gaganti si mayit. Jadi lamun cekal jadi di mana jalma boga korban puasa sapoe bisa ngodona kaburu maut gantian ku sedekah kadaharan atawa beas saliter. Nah, lamun cekal qadimah teu kudu ngaluarkeun sedekah balik menang sok ku keluarga si mayit teh sapoe gagan puasaan gagan ngagantian si mayit cacak puasa bisa dikodoan ku keluarga komo salat 5 waktu jadi menang puasa umpama bapak urang jag ngomong ka urang sebagai anak tuh ya bapak boga kodoaneun puasa sapoe aduh can bisa ngodoanana awak mah jag kewe minggu hareup atau isukan atau 2 poe deui ngodoan kaburu maot ta anakna di antara dua nah rek sedekah tah sapoe saliter sapoe mun saliter tah atawa puasa ngodoan ngagantian puasa anu jadi bapak kumaha niatna nawa itu saumagodin an adai fardhi sahri ramadona qodoan antir katil abi pardon lillahi ta'ala sejak kaula puasa poe isukan ngalaksanakeun fardu bulan Ramadan ngodoan ditinggal bapak abdi fardu karena Allah ta'ala puasa sapoe ngocor ganjaran kan jadi bapak nu tadina bapak teu puasa sapoe jadi boga ganjaran puasa jadi teu bolong pisan ayeuna urang salat ge bisa dikodoan ku anu jadi anak ku jadi keluarga umpama anak unang bapak maot umpama teu maot tak utama keneh ngodoan sholatna atawa utama keneh pidyah bapak udah maut tinggalkan sholat teh 5 waktu sapoe berarti nah maut tayeu pidyahna lamun pidyah lamun 5 waktu berarti 4 liter 5 waktu teh 4 liter nah arek ku pidyah apakah ngodoan sholat urang mah moal make pidyah arek ku ngodoan sholat sabab naon utama keneh ngodoan sholat daripada pidyah ngan alus nama ngodoan ongkoh pidyah ongkoh santri cikru baru gak pidyah balik ke imam cok jadi ayo mah mentah ayo umpama kalau kurang 5 waktu aduh bapak mau tuh ngodoan sholatna menang di ngodoan sholatna ngan lamun kalau hidup keneh mah kajet gering ripu ayo gering ripu teu sholat ku anak ulah waktu menang ulah waka di kodoan ke di mana geus teuweul nyawana duh kalau 2 waktu 3 waktu ayeuna teu salat arek di kodoan kudu jadi anakna sok silahkan lamun berat pidyah teh mah arek make kodo usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati kodoan jadi ada ganti kodoan antir katil abi lillahi ta'ala sejak kaula salat zuhur 4 rakaat madhep ka kiblat ngodoan ditinggal bapak abdi karena Allah Ta'ala tadi bapak sholat jadi boga ganjaran mudah-mudahan kurang sadaya papanan taufik amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli